pikeun aranjeun nu rumasa jadi santri malah geus jadi naon bae profesi anjeun, darajat anjeun tangtu moal sarua jeung darajat guru-guru anjeun. Sok sanajan kitu anjeun kudu ngarasa bagja mun teu mah hiji waktu anjeun diperedih pikeun batur pakumaha nu jadi guru, omat ulah ngarasa ham-ham jeung salempang, ulah ngarasa aral, ulah teu narima. Sabab tina sawarehna jalan kabagjaan pikeun santri mah nalika sora jeung tetep nu jadi guru teu kahalangan ku nanaon. Kaikhlasan anjeun nu bijil tina weningna ati nu taya tedeng aling-aling nalika ngaladenan nu jadi guru pasti bakal jadi wadah kabarokahan hirup anjeun. Insyaallah kabarokahan hirup anjeun lain mungkul di dunia parat mapat nepikeun ka akhirat bakal jadi milik anjeun.